Mana ngopi ngan sorangan wae. Kahayang mah ngopi teh sakabupaten ame asup ke rekor muri. Ngomong teh padut salanga wae maneh mah juga bayawak. Hayang maneh kopi? Ya hayang atuh. Ya atuh. Adieu. Tong. Bali. Ai si pedieu teh kan mengkene mah dasar. Jeung maneh naon atuh cicing wae di dieu ngalamun sorangan. Hayam tatangga parae hay maneh. Gampang. Ayam palaraeh mah tinggal dijadikeun ayam geprek, ayam crispy, terus jualan 5 ribuan. Berade bade yeuh. Ya haram ngejualan hayam tiren teh maneh. Moal ari hayamna hayam tatangga mah heueuh. Ari hayamna nu sorangan mah moal haram. Aing ngodul jeung sia habis ngacaprak gitu. Bisa rek ngilu mah. Mana? Ka imah randa anyar. Bari urang bari jeung berimajinasi, aing. Nu randam nu bohai teh ya? Heeh, Hayu atuh. hayu atuh. Coba atuh. Rek dibantuan nguyup kopina. Tong keur batur we eta mah. Ye. Duh, segar pisannya lamun ngarujak buah ngora tengah poe kieu. Pasti atuh teh, komo lamun lada pisan mah. Tong lada-lada teuing. Pan maneh kungsi baretolin kababayan. Jakut atuh ih. Ya lawi mah percuma teu matak segar kanu dompet mah teh. Nah, atuh jadi kanu dompet naon hubunganana? Muhun ari dompet teh aya isian mah anger we moal matak segar aya teh. Nah jadi curhat gitunya. Ih, lain curhat abi mah kenyataan. Tekop boga duit teh ieu langsung dibelikeun kanu bedak, maskara, lipstik, sabun, sagala dibeli. Anak urang mah sok hayang we nu mahal. Aduh, nah meni kudu nu mahal wae, kumaha mun anu murah atuh? Iya, urang mah lamun meuli anu murah, arateun gitu. Kabeh arateun. Pemasukan saeutik ayeuna mah teh, urang teh disaprak ditinggalkeun ku salaki teh nya. Rajeun aya Bandar Bonteng, ukur merean Bonteng, duit Mataram mere. Semeg we nu aya ngahakanan Bonteng. Nah, matak semeg kumaha kitu? Matak semeg nu handap. Hah? Terus urang mah ieu mah balik nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadenya nu matak semegna. Jadi asa hayang nu semeg kieu teh. Weh, anjing, sia naonan atuh igel-igelan wae. Hal itu ngaganggu teuing. Jeung ieu naon atuh nyambung ka nu naon ieu? Nyaan jiga nu gelo pisan anjing teh. Lain mah ka ditu patroli kurulingan lemur. Bung, teu digaji. Barina geus anu daek kukulingan ka lembur ieu, urang hansipna. Kumu maneh we aing mah dasar hasip sablon. Dasar pol kudreng sia. Nah, jadi mana nu ngigel na itu? Jadi aing. Jang, tas uwi sakola geuningan. Entos mah, Tas mam teh acan jang. entos mah tadi ditraktir ku AAA KKN di UPI Sumedang. Syukur atuh pamit tas mama jang. Eta KKN teh aya lalakian teh jang. Aya awewe, aya lalaki kumaha kitu mah. Ieu, eta si lalaki eta teh si KKN eta teh cing cocok moal keur bapa maneh jang. Ari emak. Aya mama bade uwi heula, ujang bade uwi moal. Moal mak bade amang. Itu saha di kandang domba Pak Haji. Bawa bangsat rek maling. Aduh, ieu mah kudu buru-buru laporan nih ka Pak Hajina. Pak Haji, nang bulbul. Aya naon? Aya naon? Aya
aya bencong. Atuh bencong. Apa deui bencong aduh. Aya bangsat di kanang domba Pak Haji. Oke lah eureun lah istighfar heula aya. Astagfirullahaladzim. Tong diusahapan atuh. Hayu buru itu aya bangsat. Atuh ayo yuk. Ayo. Cip, maneh ningali maling domba teu ka dieu? Saha atuh nu maling? Debarin lagi hasip lagi urang di dieu mah. Yo. Moal nyieun. Bieu cek Neng Dewi nya aya nu maling domba Pak Haji, lumpatna teh ka dieu. Wah jelema nu tadi. Dasar hancip Ayo pokok. urang susul ini mah. Ayo. Maling. Tuh itu tuh juga tutuhnya. Ayo. Sok mana badannya? Tah jelema ieu Pak Haji tadi. Naon dari mana ya sararibah teuing? Mana maling domba meni sakanang. Ceuk saha maling domba sakanang. Ari eta Ieu mah uing mah maling indungna we wungkul ngan teuing eta anakna naluturkeun.